Sampurasun, wilujeng enjing sadayana, puji sinaro syukur urang panjatkeun ka Tuhan Yang Maha Esa, anu parantos maparinan nikmatna ka urang sadaya, sehingga urang masih dipasihan kesempatan pikeun ngariung di ieu tempat. Ibu guru sareng rerencangan anu kusimkuring dipi kahormat, urang sadaya tarangyan aya ser kanakalan rumaja anu lumangsung di sabeudeureuran urang ayeuna, sareng ser tindakan negatif di masyarakat. Dimimitian tina ngarokok, pikeun murangkali anu di handapan umur, bahkan anu langkung bahaya. Nyaeta nyobian nganggo narkoba dina umur dini. Sanaos awalna ngan ukur nyobian, tapi teras jentar adiktif dugi ka kacanduan. Rupa-rupa panyabab kenakalan remaja sorangan bisa asalna tina kasalahan ngadidik kolot atawa riweuh teuing di pagawean nepi ka akhirna kurang merhatikeun kana kamekaran hubungan budakna, atawa bisa oge disebabkeun ku salah milih babaturan. Tangtu, urang bisa jadi sosobatan jeung loba jelema, tapi urang oge kudu hati-hati dina milih babaturan, sangkan ulah nepi kana hal negatif. Kusabab kitu, jauhkeun pergaulan anu salah. Sabab eta ngan ukur ngarugikeun diri anjeun. Tong hilap oge manfaatkeun umur remaja anu dipinuhun ku rupa-rupa hal positif, supados manfaat kanggo diri sorangan, kolot, sareng bangsa. Sakitu anu tiasa ditepikeun ku ieu biantara, nyuhunkeun dihapunten upami aya kalepatan. Hatur nuhun, hirup Sunda.